ketahui ku anjeun kanyahokeun ku anjeun inna fil Fatihah saenyana dina Fatihah teh arba'a asyara aya 14 tasdid. Dina eta 14 tasdid ge man asqata wahidatan minha sajelema anu mutuskeun dina eta tasdid anu 14 maka batalat salatuhu. Batal salat. Urang mah di dieu bermazhabkan Imam Syafi'i tetep eta teh dina bismillah teh wa minha bismillah eta teh termasuk saban-saban ayat dina Fatihah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji sedang syukur yang mazatkan kasat Allah Mahaluhur salawat wa salamna ayu orang syarifah dan dibinan alam wasalabi manawal biyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian mudah-mudahan orang sadayana singkring sahabatul matikan ya Rasulullah amin ya Allah rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah binai waktos urang sadayana biasa kumpul dina isaah kaya sanes nyata niat karena Allah mendekatkan diri ke Allah kurang ngawas manakib ngawas tawasul kalian mupiterta kurang sadayana sing istiqomahkeun dina ibadah kalian biasa cegah karena segala larangan-larangan Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah orang terus laksanakeun nyata rutinan tawasul aya sanes mudah-mudahan urang kumaha tawasul menjadikan urang sadayana dipikaritna ku Allah Subhanahu wa taala. Bila isaah urang personal tawasul insyaallah mudah-mudahan orang saya benar itu Allah Subhanahu wa taala kalayan orang doakeun kaum muslimin ikhwanul muslimin dulur orang sadayana nu di Palestina mudah-mudahan terus dipasihan kekuatan Allah dipasihan kesabaran dipasihan pertolongan Allah di mana para mujahidin berjuang di medan perang melaksanakan ngaluhurkeun kana nyata negakeun kana agama Allah termasuk urang sadayana urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan antos pupusna sing dijagakeun nyata mau syahid mau syuhada kalian mudah-mudahan urang terus ngabela kana agama Allah ieu ngajadikeun ukuran urang kenging karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Kituna para jamaah sadayana alhamdulillah kita orang rutinitas kita setiap hari Senin insyaallah berarti orang melaksanakan sablasan berikut orang nyata melaksanakan maulidnya. Alhamdulillah para jamaah sadayana orang ngajenkeun karena pembahasan nyata bagaimana orang kamari stres non ngaresekeun dina surutul Fatihati ista'asyar syarat dina Fatihati nyata ayat 12 hiji kambari tartib kedua mualah katilo mura'atu hurufiha ngamura'akeun kana huruf Fatihah ieu nu paling penting di mana para jamaah sadayana
falau asqata harfan wahidan batalat salatuhu wa kadzalika lawi abdal harfan biharfin. Begitu jelema ngamuraakeun sehingga teu meunang eta jelema teh ngaguhurkeun harfan wahidan, teu meunang ngaguhurkeun sahuruf oge. Sahuruf teh teu meunang ngaguhurkeun sahuruf. Jadi dina murah teh hiji ngaguhurkeun, kadua ngagantikeun. Ieu nu kedah kurang dipahami. Mana para jamaah sadayana dina urang nyata ngaaskoto atanapi ngapoto ngaganti dina perkawis urang dina pembacaan suratul Fatihah. Urang tingali para jamaah sadayana dina kitab Balabil As-Fatihah ala Ansor suratul Fatihah. Di dia maki para jamaah sadayana sehingga dina jalmi teh endek sugan megatkeun atanapi ngabuat atanapi nambahan gitu tuh. Seperti kumaha faminal foto al fahisyah hazbul wawi faqad sami'na min mayyaqul yumiddin wa minhum mayyaqul yumiddin bi dhammil ya al fataha. Berarti dia jelema masana teh kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wauna teh hazbul wawi ngabuang wawu sehingga teu dibacakeun wauna, maka eta teh batalat salat, membatalkeun kana salat gitu. Atanapi ke lain yumiddin ngan yamiddin itu eta mah bitabil ya au fataha dek dilemahkeun atanapi dipetahkeun dina yana eta ngajadikeun hiji pembatalan dina salat. Belum ajali para jamaah sadaya awasanana itu maliki yaumiddin. Tekeng kata kudu yaumiddin. Eta wasami namayanhu bi Fatihah yaumu mahuddomah ayaqulu yaumiddin. Atana fikir maliki yaumiddin. Lain yau ngan yaumiddin, bauna mah aya gitu. Ngan ya lain yaumiddin ieu mah yaumiddin. Maliki yaumiddin lain ya wau. Maka sami eta ge batal. Gitu. Matakan urang sing jeli kade lamun urang dina naon dina ieu nyata dina urang dina ngalaksanakeun aosan atarapi pembacaan dina perkawis urang dina maos Fatihah sing hati-hati. Sehingga dia faminal fahisyah hazfu alif bina iyaka aw tahfifil ya wa hadfil ya fi nasta'in kama taqaddam. Berikut jelema aya kieu cenah dina ieu mah aya disebutkan teh para jamaah sadayana disebut dina ieu mah dina perkawis au tahfif atau nafi hazful alif berpikir iya ka
iyyaka gitu. Berarti kan ngebuang alif eta. Hazful alif atanapi al tahfifil ya. Wa hazful ya fi seperti kia. iyyaka nasta'in Ngan ieu mah wa hazful ya fi nasta'in kama taqaddam sodan auzayan kul zalik lamun jelema eta ngabuang alif antara pingaringankeun dina ya kullu zalik mubtilan shalah batal salat ya. Bahkan aya kieu ya, aya masih kira dina pembahasan ieu kan tidak iman kieu cenah aya disebut teh para jamaah sadayana tidak perkawis iya dan jadi tidak perkawis iya teh aya kieu ya, aya disebutna abidan aliman maknahu kafir gitu. Jadi aya makna menjadi kafir, makna teh kafir kusabab dina ausanna terbenar dina bacaanana sehingga eta teh ngajadikeun kakafiran. Wa alam anna fil Fatihah arba'asyara tasbidah man asqata wahidatan minha batalat salatuhu. Ketahui ku anjeun kanyahokeun ku anjeun inna fil Fatihah saenyana dina Fatihah teh arba'asyara aya 14 tasdid. Dina eta 14 tasdid ge man asqata wahidatan minha sajelema anu mutuskeun dina eta tasdid anu 14 maka batalat salatuhu. Batal salatuhu. 14 tasdid ngaskoto begatkeun atanapi bal inna khofafa ngan balik deui ieu mal teu megatkeun ngan ngakhofaf ngaranna mukhafaf aya muhafatan ringan. Jadi orang kudu nyaho bahwa dina tasdid teh hiji huruf hiji dua gitu. Yaumiddin jadi dua dalna. Iya, kudu gitu mengadobal hiji huruf tasdid teh ngan ieu mah teu bal inna khofafa balik deui ieu mah khofaf ngaringankeun kana perkara ieu dina tasdid seperti kieu kade ieu hukumna kafir ya. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya aya anu ieu na aya antas tidak mah ngan teu dikiekeun iya teu dikitukeun kan bacana kieu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya antas tidak mah eta teh nu kitu teh kafir li anna da'u syamsi sanyanyana eta teh nyembah kana matahari. Bising hayang kitabna urang meser kitab geus balabis sodihah ala adsadi suratul Fatihah ieu dikaran ku Abdullah bin Abi Bakar Al-Qadri. Kitab begitu guna kitab teh itu akan kafir tetap menjadi kafirnya salat lupa kafir oh jadi kafir ya udah kuat ya setidaknya gitu gitu aja sehingga mau udin Fatihana kafir teh Fatihananya Masya Allah setidaknya gitu aja. Kunaon dibahas supaya memperbaiki diri orang itu supaya hati-hati urang geus nyaho bacaan teh hati-hati hiji per hiji teh gitu hiji per hiji nanti sehingga hati-hati jadi full komplit pembahasan Fatihah gitu. Sabab dina rukun nu kaopat muraati tasdidatiha tetep kudu ngajaga jeung ngaraksa dina tasdidna. Walau khaffafa musyaddadan kajenting macana ringan lam yuktad di qiraati tetap hukumna kudu eta dianggapna di qiraati lam yuktad sarwa teu jeung teu maca Quran sarwa jeung teu maca cek urang. Jadi lamun
lamun ringan urang teh ringan macana teh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. eta ngalakukeun ringan teh sarua eujeun teu maca. Padahal aya eta ge saeutik ayaan diringankeun tasdidna eta teh sarua jeung teu maca. Lam yutada bi qiraati maka eta teh dianggapna teu maca. Ngan fa alaihi ayyuidahu musyaddadan kudu balik deui maca eta anu tasdidna diringankeun supaya henteu diringankeun. Kudu balik deui. Seperti kieu urang teh aos ngaos nya urang teh pohoan da urang nyaho begitu nyaho Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balik aja ya itu kurang kirim barangkali ya karena buduna itu benar gitu teman-teman itu masalah wihande eta teh kadenge kuceli urang dek dina salat fardu dek dina salat Jumatan kadenge kos kitu iya kana buduna teh kadenge tah enggak tuh urang coba kalau waktu salat kitu tah enggak aing teh apakah kudu nyeun masjid sorangan gitu nya masyaallah Gusti tadi. Enggak mun teu dibenahan kumaha bahaya. Akan bener-bener dibenahan teh gitu. Katakan dina syarat sah Jumat di antawisna kedah 40 teh kedah daek ngaos. Kedah daek ngaji. 40 urang teh karek asup kana sah. Gitu. Gitu. Kedah eta nu diunggulkeun mah gitu. Kedah eta lalu. Nah, hopap kali awas. Ngan kieu cenah. Wa amma ija syaddada mukhaffafan. Ngan lamun ngacana tasdid. Ija syaddada mukhaffafan. Ngan maca tasdidna mukhaffaf. Ah, geus we kitu ge. Untuk kudu balikan deui, geus eta ge bener. Heula. Lamun seperti orang maca gitu terus terbalikan deui maca teh geus urang mah geus kitu iyyaka na'budu wa iyyaka bacana kitu aya tasdidna mah ringan maka batalat salatuhu maka batal salatna. Lamun keukeuh tah keukeuh teu balik deui keukeuh teu dibenerkeun anggar teu benerkeun mau benerkeun ieu geus sakitu ge aya tasdidan. Itu penting aya tasdid we tetep mukhaffaf dina mukhaffaf ija syaddada mukhaffafan batalat salatuhu maka batal salatna. Eta teh nu aya tasdidan. Komodo lempang. Masyaallah. Kitu nya masyaallah katakan Gusti dan watakan dina hadiran guru dan hadiran wow mana pikeun ka pembahasan kadinya wow. Urang dina mingguan tetep ngarotin kudu benerkeun mah. Pantakan kadang lamun roti mah tong ditinggalkeun ka jeung aya hadiran ge nya. Eta wi akbar ge geuning nya. Itu masyaallah hati-hati kadenya. Anu rutin mah eta mah bener kadenya. Mun ibarat kadaharan teh mah ieu mah lauk hayam itu mah pedak. Gusuk geuning nya. Kita ri pertama ya adil gitu ya. Ya minimal ke urang kasura gitu. Ka baratak pan komo aya kiai baratak siak segala edah pan. Deui aya kiai barala kira-kira. Aya can aya teh kiai kembang kadu cenah teh. Kiai cepot gitu kiai unyil geus rupa kiai teh ya. Ngajak tiang teh lucu-lucu gitu ya. Kade sing hati-hati. Naon urusan ketemu kapangkatan ai baheula mah nyaan lamun aya sebutkeun kieu teh kiai peuyeum cenah. Bener aya kiai peuyeum teh. Da mah bener aja teh dagang peuyeum. Itu kiai peuyeum ngaran teh da seueur. Kasebatkeun kitu teh ngan eta teh sohor lain kira sohorna. Sohorna kunaon? Sohorna lain ku panggilan ku kaapikanana. Aya mah sohor teh sohor
panggilannya panggilan mah itu bisa jadi jaminan karena panggilan maka jadi mau panggilan tetap itu jadi jaminan kemuliaan mah dan kemuliaan mah itu pan tidak keapikanana apik sebatna teh waro mencek bahasa kita dina warona gitu semakin jelema waro semakin mulia kan semakin mulia dia teman nuduhkeun dirina langsung gitu prak-prakanana sehingga dipasihan kemuliaan lain ku panggilan kada mulia lain itu bisa kurang dicatat ke usia kalau panggilan anak yang jadi ulama itu tidak bisa jadi ukuran gitu. Nah naon cenah sababna geuning jadi batal salatna sabab intagoyyara makna eta teh ku sabab intagoyyara makna sabab eta teh mata ngarubah kana makna itu jeung mal ilmi cenah jeung eta teh disertakeun nganyahokeun wal amdi eta teh ku sabab nganyahokeun jeung sengaja ngalakukeun kitu teh ya di antarana jelema salat begitu salat ayo baca teh kitu terus tah tidak teh mau hafal itu geus kieu kayak gitu geus da dibenahan hese ngaji henteu eta batal. Nah, tapi lamun urang ngaji terus urang teh belajar hayang bisa tak iya kana wudu teh iya kana wudu wa iya eta teh kan kitu eta mah ilam tabtul eta mah teu batal gitu. Itu bisa sabab kan kaayaanna namun kaayaan eta teu bisa eta teh anu sering kadenge urang sering kaya kitu teh urang geus suur para jamaah sadayana dina non dina perkaus eta gitu dina masalah eta ya. Nah, orang ialah para jamaah sadayana anu memang di mana wamro aku tasdidatiha kudu ngajaga jeung ngarasa kana tasdid isnan nyata dina Fatihah. Yes, teruskeun. Nu kalimana Allah yasbuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha al-qiraah. Jelemat teu meunang cicing saktatan tawilatan cicingna anu lila wala qasiratan jeung teu meunang cicing nu sakedeun. Teu meunang kieu ye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa niatna bikot qiraah. Niatna eta teu meunang. Kajen teuing qasiroh kajen teuing dek lila kitu atanapi disakedeun eta ngajadikeun ku sabab yaksidu biha al-qiraah ku sabab niatna dek pegatkeun kana bacaan teu meunang cicing teu meunang eureun ku sabab yaskut wa qiraatu kulli ayatiha jeung kudu dibaca sakabehna ayat dina ayat Fatihah termasuk kana wa minha basmalati termasuk maca bismillah eta teh asup kana suratul Fatihah gitu tah lamun teu maca kumaha bismillah eta berarti cacat dina suratul Fatihah ada orang mau batal baca bismillah teh gitu ayo orang nurutan we
gitu urang mau baca bismillah terus langsung gitu cara di kota Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin bismillah dibaca itu nggak gampang urang mah di dia bermazhabkan Imam Syafi'i tetap eta teh dina bismillah teh wa minha bismillah eta teh termasuk saban-saban ayat dina Fatihah. Insyaallah Gusti lalu kade senatiap kurang tahu batin paham kan. Takkan urang dijaharkeun termasuk usul iki kurang mah. Usul di foto teman urang sunnah hukumna. Jadi bukan urang usul di fardhu zuhri arba'a raka'atin atau fi usul di fardhu isya'i arba'a raka'atin urang ngucapkeunna sunnah urang disunahkeun ngucapkeunna sabab supaya ngahadirkeun dina keur nalika niat dina hate itu make usoli ge terikeun wae niat dina hate teh agar ngalamun keneh wae usoli aya niat itu dina hate agar sakitu teh make usoli kumaha teu make usoli atuh ujung-ujung Allahu Akbar teu make usoli urang make usoli ge terikeun hadir niat teh beberapa kali medok usoli lagi usoli purpose gitu ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, austah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Austah. Yes. Adamul lahmi al-mukhilli bil makna. Dia para jamaah sadayana ngalirukeun al-mukhilli itu ngalirukeun bil makna kekeliruan jadi keliru cenah itu dina maknana dina ngagantikeun seperti kieu kana yakul kan aya keudana mah siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta tapi di awasan teh an'amta didomita awi kasriha dibacana teh didomahkeun tatana teh atanapi dikasrohkeun siratal ladzina an'amtu 'alaihim atanapi siratal ladzina an'amti 'alaihim fatabtulu salatuhu biha maka batalah salatna jarang si ari amtu an amti mahnya nama an amta an peda kaseuran nu jadi permasalahan mah tadi nyata ngahilikeun ngajadikeun ngahili jadi pahili jadi ngahilikeun disebutna abdal harfan biharfin eta paling bahaya usul dina ngamur ahruf teh wa kadzalika law abdal harfan biharfin ngahilikeun antara huruf jeung huruf huruf jeung huruf digantikeun contohna kumaha siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim nah ini kan ain dijin alif eta mah otomatis di abda batal sholat gitu minimal atuh bedakeun atuh ari alif ya alif ari ain ya ain bedakeun gitu tong disawakeun eta teh kaseureun mah nu dirinya teh siratal ladzina an'amta 'alaihim kan eta teh lain alif itu ain ari ain teh di mana tempatna aya tempat huruf disebutkan tempat-tempat mak'adul huruf tempat-tempat huruf anu memang eta huruf teh kudu aya di tempatna alif ya alif ain ya ain kudu di tempatna lamun teu di tempatna berarti eta lain ngucapkeun huruf
itu ain alif. Begitu dibaca ain alif, alif ya alif, ain ya ain. Tidak bisa ain disebut alif. Itu tetap boleh balik ke beda tetap. Itunya. Kita karena diibdal. Kita karena nyata non abdal harfin harfan biharfin. Lau abdala sanajan ngahilikeun huruf ka huruf, lau abdala dha dhad wa dha eta ngajadikeun batalat salatuhu fil asr, batal salatna dina kaul asr. Gitu. Kaul asr kadang sing hati-hati ya, bacaan. Nah, dia termasuk ayat bismillah ya tergantung ayat yang termasuk al-mukhil bil makna nu ngarusak kana makna lamun jelema dina an amta lain disebutkeun an amta malah an amtu adrabi an amti eta nyata ngarubah kana makna sehingga fatabtul sholatu biha maka jadi batalah sholatna. Masya Allah. Bismillah. Hati-hati lah. Kurang dina sholat teh kayak jadi suara sorangan berjamaah sing hati-hati. Bacaan teh sing hati-hati. Gitu. Jadi kurang jadi makmum dia baca dari Imam Syafi'i itu kecuali kayaan si imam atau ruku. Kurang kayak datang makmum masbuk. Begitu makmum masbuk, kurang begitu usolli. Kan imam mas karena begitu usolli ayo orang beres itu begitu beres Allahu Akbar ayo imam geus ruku itu orang can baca Fatihah eta mah tos we ngiring ruku itu entong entang urang kudu maca Fatihah lah baca Fatihah atuh meureun imam geus nangtung imam geus nyengkat tidak orang can ruku pabrik-brik untuk jeung imam. Ini sholatnya pemberi-beri gitunya gitu fokus di Mandalika gitunya asal Gusti pemberi-beri itu tah ilmu teh gitu mempermudah orang ternyata itu mempermudah imahan kami berak-berik imam mana kalau imam nage gitu imam nage kuning masalah Gusti gitu tak kita masalah tehnya orang katakan Gusti seperti belajar dengan antakuna halakal kiami fil fardi jeung kudu aya dina tingkah ngadeginakeun nalika maca Fatihah dina salat fardu. Fala tazwijan qara juz'an minha ma'hawihi lirruku'i aw ma'ana huitihi lil qiyam akan juz'an kieu cenah tisah jelema maca Fatihahna keur ruku berpikir gitunya kurang TKW ke maca Fatihah ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Allahu akbar ruku tah bagian Fatihah teh ke ruku dina urang siratal ladzina an'amta alaihim begitu alaihim hayu urang ruku eta nu kitu ngaranna tisah bacaanna itu maka kan bacaan singkat teh bacaan teh asupna kana rukun kauli itu sing hati-hati rukun kauli mana rukun kauli pantina rukun fi'li gitu rukun fi'li mana rukun gerakan cek urang mah gerakan mana hiji urang eta dina tingkah ngadeg terus dina ruku itidal terus sujud eta teh gerakan teh rukun kuing macenah kieu ge bari cicing ge keur salat eta mah kelo gitu karungan we gitu mah itu karungan dalam aya jelema saking ku majdubna ngomong majdub tapi kaayana salatna itu teka tingali ruku jeung sujudna sing hati-hati gitu
tong diturutan. Oh kajen tinggi mah habaib. Atanapi keturunan anu asli kamajdubanana eta teu meunang diturutan. Imam aya itu aya anu maju itu Habib maju teu make baju teu make naon urang nurutan teu make baju wah geus sarua maju eta make elok maju tah eta maju nu kitu masalah kadenya berarti Gusti dari sing hati-hati jadi anu kitu mah teu meunang diturkeun teu meunang itu teu meunang lamun diturkeun guru aing maju kitu nya aing mah salat ieu kalau kowe gitu teu meunang itu benar. Nah, kita singkade itu. Ini dia eta antakuna halatal qiyam kudu aya eta dina tingkah nanggung keur nalika fil fardhi dina salat fardu urang dina keur nalika maca Fatihah. Ayusnya nafsul qiraatu li annaha rukun qawliyin ayusnya kudu kadenge kudu aya eta bacaan Fatihah teh kudu kadenge kunaon nafsahu kudirikna kunaon sababna sabab di annaha rukun qawliyin sabab eta teh asna rukun qawli contoh kitu Allahu akbar diri urang eta kadenge make perasaan maca Fatihah teh sebenarnya kudu kira Allah minimal kadang-kadang kusorangan tong batur itu ulah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala eta mah kadang kasabelah oh batur kata kadang-kadangnya cukup kurang kadang ayusnya nafsu kadang kudu urang aya dengena ku sabab lamun ngucapkeun urang ngucapkeun qauli kudu aya kenyemna kudu aya kenyem kudu aya suara kadang ngucapkeun ngaranna lamun eueuh suara mah teh ngucapkeun eta mah berarti cacat rukun qaulina ya jelema gitu Allah itu ini suara sami Allah cicing oh kenyem nanya da ngaranna ngucap aya ngucap kan bareng kudu aya kieu tah kudu aya gerakan bibir kudu aya suara karek ngucap aya jelema ngan tapi usuraan gitunya emang we tapi usuraan kata kencan ngucap deh ya sebut ngucap apa dia ayatan ngucapkan itu aja dia bilang gitu ngangah bari ngangah kita tapi cenah ngucap itu kalau suarana gitu kalau suarana syarat dina urang didinya minimal kusabab rukun qaulin rukun ucapan anu memang kudu diucapkeun dina eta Fatihah teh kudu kaluar tina bahang urang kudu kadenge ku diri urang dina bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kurang datang dibaca itu ngantung beras deui guys. Nah, kusabab eta teh kunaon kusabab cenah kadenge urang maca Fatihah teh di anna rukun qauliyyin sanya eta teh rukun qauli alla yatakhallalaha zikrul aznabiyyin jeung teu meunang teu aya yatakhallalaha teu meunang aya sela-sela dina awasan Fatihah zikrul aznabiyyin zikir anu sejen seperti dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah Allahu akbar gitu Ar-Rahman itu menang ayat ya takhalal itu menang nyela-nyela tidak sela-sela eta teh aya zikiran gitu aznabi itu zikir husainen gitu waladzina sama maslahati salat ngan anu teu aya hubunganana jeung kamaslahatan salat lamun aya hubunganna mah itu seperti kieu
Urang teh maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ngadenge urang ngadenge mah urang teh maca Fatihah imam teh salah. Subhanallah. Alhamdulillah. Eta mah kamaslahatan pikeun salat. Eta meunang. Gitu. Meunang. Kusabab itu min maslahati shalah kal hamdi lil absi seperti ieu cenah seperti ke jelema naon aya anu bersin gitu fayajibu alai istisna istina puha eta mah kudu balik deui wajib balik deui ti awal seperti ieu ya. Ieu anu bangsa nu daya kamaslahatan antara hubungan jeung salat seperti ieu. Urang keur jadi imam, ayo urang teh maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacis gitu kan teh makmum. Subhanallah. Gitu. Waktu ada subhanallah antara bersin jeung salat teu aya hubungan. Jadi ulah kieu begitu urang dan dina orang bersin begitu ayat bersin orang tuh begitu maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadis alhamdulillah gimana tong dijawab kali kecuali orang lain ke sholat sholat muhun aya jelema kieunya bersin begitu bersin alhamdulillah bersin aya dina sholat ulah kali komo batu atau ditembalan kieunya jual batu siapa nyecek aing dengan batu we kumaha lamun kitu hayo urang begitu maca Fatihah teh begitu maca Fatihah urang teh hayo maca ke alhamdulillah anu bersin teh maka fayajibu alai istisnafuha min jadidin maka eta mah kudu maca Fatihah di awal seperti urang ieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hadis di tukang rek urang teh alhamdulillah balikan baca Fatihah itu balikan dia gitu. Nah minjadidin cenah eta maca Fatihah di awal deui wa amma ijatah khallalaha saddatu tilawah au aminin au su'al rahmah atau nabi cenah kitu anapun ijatah khallala saddatu tilawah eta mah atau nabi nulayaan kana sujud tilawah atau nabi amin atau nabi mohon rahmat awit ta'awuz atau nabi eta manon ngeta perlindungan tina siksa awil riddu atau non nyata nolak ala qiraati imamihi kana bacaan imam painal maslahati shalah eta mah astuna kana maslahah kana salat eta mah fala yu'idu Fatihah bal yuqiluha maka wajib ngulang karena maca Fatihah balik miluha eta mah kudu balik deui kudu diteruskeun lamun seperti keurang maca amin sujud tilawah kan kieu sujud tilawah teh seperti urang aya parentah sujud tina bacaan Quran langsung sujud gitu ke udah deui terus kita bacaanana tah eta mah kamaslahatan salat eta mah teu batal itu terbata atau nabi soalul rahmah atau nabi urang ngenta rahmat atau nabi urang awit ta'awuz ngenta perlindungan minal azabi tina siksa atau nabi awil itu ala qiraati imamihi atau nabi nolak karena bacaan imam eta mah hek kudu balik di baca Fatihah eta mah tetep geus dikudu disampurnakeun geus eta dina perkawis alla yatakhallalha zikrun al-nabi insyaallah saya pertanyaan tuh pertanyaan
Oh, ring jam 10 itu. Makanya masalah barang dahar di masjid yang di musola aya tengah menangkeun Barang dahar di jero masjid atau di jero musola. momen ngahajak ulin karinya terus dahar di masjid. Apakah acara acara maulidan? Acara naon gitu sebagainya kemenang. Jadi memang masjidnya tempat anu kudu bersih dengan tidinya selagi orang bisa ngajaga karena kebersihan itu ngajaga karena kebersihan jeung kadaruratan kaya darurat mun kaya darurat itu seperti darurat kieu urang geus beres baca yasinan ayo dirinya urang dalahar dirinya kitu da kumaha di lokasi intinya saya di lokasi bikin dahar mentaya emperan teh mentaya emperan gitu di masjid teh hanya di kumaha deui itu udah kusabab memang urang hayang sedekah lamun sedekah sapertikeun Rebo Kasal gitu nya sapertikeun urang nisfu Sa'ban kan eta otomatis beunang itu barang dahar didinya di masjid itu hiji anu memang teu aya deui teu aya di lokasi tapi lamun aya lokasi sejen mah mendingan kere dahar di lokasi nu sejen gitu, tapi lamun taya lokasi deui urang dirinya meunang dahar di masjid itu masalah itu jadi masalah ngan bagus nama lamun urang aya memang non aya lokasi sejen mending di sejen gitu jadi palebah ngaharamkeun antara pijeng saja banama ai teu bisa diharamkeun selagi kaayana bisa ngajaga karena kebersihan gitu kecuali bisa ngajaga ulang aret nganodai karena kebersihan di masjid ya atau kali sudah dilarang gitu. Aisyah kira-kira bisa ngajaga untuk naon bisa ngajaga mah itu orang bisa ngajaga itu ngajaga karena kebersihan masjid gitu kebersihan anak itu masalah selama uang mengharamkan itu uang itu larangan ya larangan teh satu kali di masjid besi motoran gitu ngumpul nggak haram mohon mulai ngarang kena kira da urangna temporan gitu di Masjid Nabawi komo jelema dahar dinya diamparkeun gitu Masjid Nabawi oh gerak ke Mekah urang cicing di saat mana ge ya dahar teh di Masjid Nabawi begitu tur bedug dahar itu dan taya nu ngalarang gitu da urang di Masjidil Haram nu teu barang dah sarua nu manarimbal aya nu nimbal da cenah mari nya itikaf di latih sarua aya nu dahar gitu henteu da kumaha aja baru ditare lapar gitu henteu saya sedang lain ngaharamkeun gitu kan lebihna beureum ngajaga kana kebersihan anak gitu kebersihan anak adapun Kusabab memang teu aya di tempat nya lamun aya mah di emperan bener-bener di luar teh mah lega gitu teu masalah mending di luar dahana tapi lamun urang aya syukuran aya pengajian itu saena siapkeun kurang lamun dina dahar mah di luar gitu lamun memang kaayaanana kaayaan aya emperan luas gitu. Enggak menangkeun lamun di luar mah. Di luar enggak menangkeun pasti atuh di mana tidak ambeurang. Beren kia aya di luar mah lebih praktis ngebersihkeun anak. Padahal soroe masjid bener eta kieu geuning. Soroe masjid gitu. Kan gitu. Soroe ada emperan seperti di luarnya eta ge masjid asupna. Gitu jero masjid di luar masjid. Soroe ada antara bedana jero luar jeung jero ngan pedang beureun aya di luar mah beureunan kaitungkeunana beureun lamun cara teh mah itu kalobaan kan orang tara pinuh pasti teh keluar gitu jadi babari kita ngabersihkeun anak gitu itu tuh masalah sih itu masalah jadi itu masalah itu aja dina barang dahar di masjid mah gitu. Barang dahar di masjid itu masalah kecuali hal-hal anu mantap ngakibatkeun karena fatal gitu aya ngarang-ngarang dina dahar mah itu aya ngaharamkeun aya haramal aku bil masjidi haram hukumna dahar di masjid cangane ini itu haram di masjid dan pedah kadinya berdarah arah gitu itu yang perlu tidak perkawis ke tanah itu ayo barang karma atau barang
Nah, eta para jamaah sadayana insyaallah urang dina perkawis dina masalah bab dina masalah urang yang ngabeberes dina masalah peribadahan gitu. Urang dina masjid, urang dina bacaan gitu kan. Antara sing rapi terus di masjid urang sing hati-hati gitu. Nu paling bahaya mah lain dahar, nu paling bahaya mah ngomong dunia di masjid atau lebih bahaya itu lebih bahaya gitu. Ai barang dahar mah dulu itu tuh ngomong dunia eta mah barang dahar mah eger urang dina barang dahar mah lain urusan dunia eta supaya muatan karena ibadah ngekerkeun karena ibadah berarti kamasalahna bikin ibadah bikin akhirat lain dunia gitu. Dokter nyata kadinya arahnya. Tapi kalau orang ngomong ke dunia jelas kita ngomong ke dunia kok di masjid geus beda di aturan eta mah dicam eta dikecam. Mana dikecamna dina duroh mah aya di ngaran ismu Haris. Di ngaran teh Haris teh kewan anu luar biasa anu teh bakal neangan ka jelema di akhiratna bakal diteangan ku eta si Haris. Di antaranya jelema anu nyata ngomong ke dunia di masjid gitu, ngomong dunia usaha dia ngomong di masjid ini ya untuk kuli macul dia ngomong di masjid lah gitu ya saking benar saking kuli jaga eta masjid jin larangan urusan jin duniawi kok urang sholat mamawa dunia dina hate kan eta geus salah diwae gitu ya. Saking ulah aya urusan duniawi di atas masjid gitu. Masjid mas orang termasuk orang barang dahar mah tetap kurang di barang dahar mah eta mah ngitungna eta mah perkara sedekah anu memang kumpul ngariung dina sedekah eta urang nekeran lamun keur hadir teh urang seperti keur urang teu dibere kopi di masjid teh supaya tong kudu nekeran kana ngaji supaya orang tong haus kekeran keur ngaji kan keur ngaji eta teh ngari di masjid atau banyak ngari di masjid keur gaplek itu malah mah haram hukumna lamun jelema minum keur gaplek eta jelema keur maksiat haram hukumna barang daan gitu misalnya dosa maksudna dan niatna ge aduh aing mah kuat di joget lamun teu minum gula teu barang daan geus eta mah haram gitu mah gitu nya mah dimatakan lamun urang keur gaplek gitunya atau tapi main gitu main judi itu ulah data mah perkara kan kemudian karena maksiat sehingga urang lamun daharna berarti dahar lagi supaya muatan karena maksiat nginumna supaya muatan karena maksiat kemaksiatan eta mah teu meunang usah beda deui gitu nya kitu nya sing hati-hati urang ayo berbaraha ke bina perkara nanti orang. Ayo di pertanyaan saya berani. Cinta ya insyaallah para jamaah sadayana berarti orang waktu terus melelek para jamaah sadayana berarti temunanya karena berarti tilu kayak suka berarti tawasul taufat berarti temenan rebo isukan ya benar isukan jadi itu benar isukan teh kurang berarti 11an gitu holan insyaallah mungkin aya tidak perkawis orang jadi nama orang ieu heulanya gitu tacan aya waktosa ditacan aya ieu nih tapi ku kituna insyaallah orang mudah-mudahan di mayunan orang dari 11an dari holan tuan saya kalian orang hayang disertakeun jeung maulid itu insyaallah mudah-mudahan orang sehat walafiat sing buaring di Cina kalian sing lancar sedaya usahana sing barokah sadayana urang doa ka Allah urang mudah-mudahan dikasih rezeki anu barokah useur kalian dipakai ibadah ka Allah itu insyaallah termasuk insyaallah urang korbankeun dina segala halna insyaallah dina melaksanakeun urang haulan itu hal tuan syekh intinya hal tuan syekh insyaallah yang bertepatan dina verbal tulis
Nah, begitulah ke jamaah yang berarti orang dina ahad ya Senin berarti ada tapi begitu insya Allah. Jadi insya Allah orang terus ngadoa ke Allah, orang terus ngadoa supaya orang dipasihan milik prinsip Allah supaya kata ibadah termasuk insya Allah orang terus tingkatkan kualitas ibadah orang, tingkatkan itu seetik terus tingkatkan itu. Begitu orang ngaji itu kurang hati-hati, oh berarti bacaan teh hati-hati gitu. Kita teh kudu dirasakan ke diri orang, begitu orang dirasakan karena diri, jadi ternyata jadi tidak ilmu teh semakin orang nyawa teh semakin hina hirup teh, jadi semakin bodoh orang teh. Jadi jelema teh jadi beki ngaji teh beki bodoh, jadi beki ngaji, beki daek ngaji, beki kanyawan kabodohan teh. Jadi lamun jelema anu teu ngaji mah teu ngarasa bodoh ieu, ngarasa pinter gitu. Jadi orang tuh beki ngaji teh beki heueuh, nah itu beki bodoh gitu. Beki ternyata saking luasna ilmu Allah gitu. Pas kieu urang ayeuna umagahan batur, begitu urang ayo silaturahmi ka kiai nu luhur ilmuna teh urang, tetep urang asa bodoh gitu. Orangnya gitu ngaji teh. Jadi beki nyaho teh beki ngarasa bodoh gitu. Itu saking luasna itu saking kuasa ilmu Allah. Jadi seetik terus amalkan, seetik amalkan mulai awasan biasakan sebenar awasanana gitu mulai tong kaganggu manfaatkan kurang ilmu teh yang penting manfaatkan menang malam sasa manfaatkan gitu jadikan kurang patokan gitu bahwa oh gering lain jangan batu jangan kurang penahan diri kurang lain jangan batu jangan diri kurang gula itu supaya ngaberesan awasan tekir jadi kurang ayah syarat-syarat gitu itu supaya kurang terlawar maksudnya kurang ngebahas Fatihah supaya terlawar kamu pikir kaki kurang cacat bacaan Fatihah ayo yang ngerasakan ayo yang benar sholat teh kan dising gitu bahaya kalau bahan jelema bisa menyampaikan hukum sehingga ngerasakan cukup jeung puasna jeung asa benerna tapi kurang digali mah hukum nya bener keneh wae gitu nya can bener keneh wae masyaallah gitu kan. Dan ini kitab kana kitab sok ningali kana kitab kana kitab teh tina kitab kana kitab tes itu makin urang geuningan heueuh kieu nya urang sarua kieu gitu. Jadi kitab kana kitab teh engke aya beda makin urang nyaho kitab makin loba nyaho kitab sehingga makin karasa kakurangan diri urang teh gitu. Kabodohan diri orang teh gitu, rasa gitu. Tidak perkawis komo itu ayat kitab anu sanes sama ayat dugikeun dina kitab mah ayat aosan eta tapi lain rukun itu tapi aosan surat pendek itu surat Al-Nasr anu di aosna ngacacakeun kana dot itu kana dot jeung zo itu nyacat karena dojingga teh angko johorok nyacat dina dojingga dirinya maka batal sholatnya kita lu berkimalan jadi bagi fau katakan ayat baca Quran anu geus biasa kurang ka ieu geus nu kurang benar-benar katangat heula gitu katangat mau cara urang tengah teh mah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu berarti ada ain ba da gitu lah nu katangat geus we taos atau lebih urang aku tengah teh qaf lam ha waw gitu qul huwallahu ahad Allahus samad urang teh tengah teh eta geus we eta heula gitu sing tengah jadi kudu tengah gitu sing tengah kalau menulis tengah karek kurang nusanes jadi tong bikin kurang gitu awasan nusanes tapi can tengah bener teu hafal huruf naonna nyawana mah kitu bacaanana tapi hurufna teu hafal eta mah kadek sing hati-hati gitu hati-hati kurang dina awasan teh penting ngajarikeun keabsahan dina salat intinya insyaallah para jamaah sadayana orang kira-kira ya hadir malah kalau dia itu dong masih
Dek balik mau ke sini. Siapa siapa anu rek? Istana itu. Istana ya. Ayo gara-gara Kanada pasti di Tiana. Itu insyaallah-nya orang hadir atau barangnya, orang-barang karirnya di jam 11 kan kiai bertengah dulu di tes sudah depan ngaji tengah jam etam ngaji itu mau bonus kan. Jadi ada bonus mah plus jendaan gitu. Bonusnya. Insyaallah para jamaah sadayana punten cekap para jamaah sadayana sakit hungkul urang terus bergerak ada sabaraha mangga urang sabaraha 700 alhamdulillah. Mudah-mudahan urang terus ngadoa sing diberikan sadayana mimpi kita Allah urang terus ngadoa urang terus mudah-mudahan urang dipasihan rezeki teh gitu kangge sedekah dina sebelasan gitu. Terkadang memang rezeki teh aja ting urang loba ge kadang-kadang lain rezeki sabelasan mah teu gitu. Akan mentana rezeki jeung sabelasan gitu. Ya rezekina jeung sabelasan. Ini kadang-kadang urang aing boga duit mah 100.000 dek mere 50 mah ge males boga 100 henteu we. Gitu. Sabab lain rezeki sabelasan. Jadi ngentana jeung rezeki sabelasan khusus ngentana gitu. Khusus ngentana. Itu insyaallah para jamaah sadayana mudah-mudahan salit kita kudu urang lagi kudu urang maksakeun setik urang babarengan itu tapi ke urang-urang keneh itu insyaallah ke urang lebih butuh naon anu geus dikorbankeun ku urang dibandingkeun ayeuna butuh teh pangabutuh kayang kitu hungkul ya mah di akhirat mah urang lebih butuh jadi sebenarnya pangabutuh mah loba di akhirat di dunia mah paling gitu bang ukur deh atau hayang daang mengenal hayang pakaian halus hayang mobil mewah hayang imah gedung kita hayang pemajikan 2 hayang pemajikan 3 kan gitu ukur geus siji kana 2 geus 2 hayang 3 geus 3 kana 4 betul mah teu hiji acang gitu gitu betul nama gitu geus tadi itu bang gitu ukur di akhirat mah lebih tinggi kahayang teh pangabutuh di akhiratnya ieu penting orang jadi ternyata urang teh mumpung hiji mumpung diberi hidup, kedua mumpung diberi janjat, ketiga mumpung urang diberi keleluasaan, itu keleluasaan dina harta, itu mumpung keleluasaan. Nah, insyaallah urang terus para jamaah sadayana, urang lalauna terus setik insyaallah urang nyuhunkeun ka Allah supaya diberi kemudahan, gitu supaya mudah, gitu orang tidak ngalakukan kehadian, gitu. Pembebasian kasusah gitu insyaallah urang niatan gitu urang dek niat dek kalaksanakeun nyata kurban nuruti dina sebelasan pada urang niat dek kahawalan Tuhan Syekh niatan muka tiluna urang niatan urang dek ngalungkeun kana dek lahir Kanjeng Rasulullah sallallahu niatan urang Gusti abdi niat Gusti hayang ngorbankeun fikeun nyata sebelasan nyata pikir haulan Tuhan Syekh jeung pikir maulidan nyata insyaallah kalau kurang dinyatan lah kita kasih kemudahannya Allah cekap para jamaah salena sakitu wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bil barakah wal karamah Syekh Abdul